nyantelna kudrat Allah ka makhluk kana mungkinul wujud samemeh diayakeun. Ketika manusia di alam arwah, kabeh makhluk di alam arwah, keteranganana bahasa ayat dawu Allah alas kubirob bikum qalu bala syahidna. Itu dina qabdoh awal. Sabada qabdoh awal nyantel kudrat Allah ka makhlukna ka mungkinul wujud nyaeta wa ta'alluqu bil fi'li wa huwa ijadullahu syai'a biha, disebat tanjizi hadis awal. Tanjizi hadis awal. Hadis awal nyaeta ngayakeunana Allah kana mungkinul wujud nu asalna nu diiradat ku Allah kana rek diayakeun. Tanjiz hadis awal idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu proses ngayakeunana ijadullahi ta'ala, ngayakeunana Allah ta'ala kana mungkinul wujud. Qabdoh tanjiz hadis awal teras eureun kudrat Allah dina tanjiz hadis awal henteu. Wa qabdotin satrasna qabdoh sani, qabdoh kadua. Qabdoh sani, qabdoh sani, qabdoh sani nyaeta nyantelna kudrat Allah ta'alluquha bisyai'i wa ta'alluq qabdotin ta'alluquha bisyai'i ba'da wujudihi, nyantelna kudrat Allah kana sakabeh makhlukna sabada diayakeun. Jadi genggeman kudrat Allah ngagenggemna kudrat Allah ka makhluk sabada makhluk diayakeun. Ta ieu di alam dunya dina qabdoh kadua. Jadi urang teh kakarek di dieu ieu. Dina suluhi qadim, dina qabdoh awal baheula di alam arwah, tuluy tina eueuh tuluy diayakeun tanjiz hadis awal sifat kudrat Allah geus diayakeun caricing ayeuna keur aya ieu di alam dunya dina qabdoh kadua di alam dunya. Loba keneh kahandap nu acan di alaman urang. Beres tina qabdoh kadua nyantel kudrat Allah kullu nafsin za'iqatul maut mana wa ta'alluqu bil fi'li wa huwa i'damullahi ta'ala bisyai'i biha, nyaeta tanjizi hadis kadua. Ngeuweuhkeunana Allah ka makhluk nu geus diayakeun kullu nafsin dha'iqatul maut. Eureun dina tanjiz hadis henteu beres dieuweuhkeun teh henteu tuluy eueuh. Wa ta'alluqu qabdotin ba'da adamihi, dina qabdoh katilu salis. Qabdoh salis caricingna makhluk sabada dimaotan ku Allah, sabada dieuweuhkeun tina aya di alam arwah, di alam barzakh. Ieu qabdoh salis alam barzakh. Ieu alam dunya qabdoh sani dunia. Ieu barzakh.
caricing di alam barzah tuluy henteu wa ta'alluqu bil fi'li salajengna ta'alluq bil fi'li deui nyaeta ngayakeunana Allah ka makhlukna tina sabada eueuh anu kadua nyaeta ba'as poean dihudangkeunana sakabeh makhluk dina tanjiji hadis katil. Ieu dihudangkeun poean ba'as. Geus dihudangkan geus proses henteu aya qabdoh robi qabdoh kaopat. Caricingna sakabeh makhluk di alam akhirat. Jadi proses sabada ba'as itu dina qabdoh kaopat. Qabdoh kaopat mah langgeng. Ketika manusia tos langgeng ahli surga di surga, ahli neraka di neraka. Itu digenggam salilana teu bisa lepas manusia tina kudrat Allah. Teu dilepaskeun ku kudrat Allah. Ayana diayakeun, eueuhna dieuweuhkeun, geus aya diurus di alam dunia teh dina qabdoh sani teh, dina genggeman qabdoh sani kudrat Allah diurus, rezekina dibikeun, hirup paeh gering cager jeung bagja jeung cilakana dibikeun dina qabdoh sani. Beres dina qabdoh, miti qabdoh awal di alam arwah. Sadayana manusia dikumpulkeun, ditaros ku Gusti Allah, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna gitu kan. Bala syahidna itu dina qabdoh awal. Keur eueuh urang teh pernah kumpul sararea ka ieu teh. Baheula teh memantang sok aya asa pernah cenah kitu pan sok aya kitu. Asa pernah ieu kumpul kieu heeh. Bejakeun teh keur baheula gitu. Sok urang pernah dina genggeman kudrat Allah qabdoh awal. Nah genggeman kudrat Allah qabdoh awal pan ditangtukeun dina iradat Allah teh si anu bakal diayakeun poe anu jam saanu menit saanu tahun anu bulan anu dina tanjiji hadis awal kan tanjiji hadis awal kun payakun jelag we aya geus tinggal di alam dunia diantep ku Allah henteu. Ketika caricingna di alam dunia sabada diayakeun geus diayakeun sabada eueuh teh tadina caricing di alam dunia digenggam dina qabdoh kadua diurus ku Allah dina qabdoh kadua. Jadi panjang kene ngalakon urang teh disangka ngeusan meureun hirup panjang kene ka hareup. Keur diayakeun ayeuna keur aya sabada eueuh nu kamari. Ayeuna urang araya di alam dunia karumpul di alam dunia teu dilepaskeun ku qudrat Allah digenggam dina qabdoh kadua. Qabdoh kadua sabada qabdoh kadua tuluy ku qudrat Allah teh dieuweuhkeun pantaalukna kana ijad jeung idam. Nu ngayakeun jeung nu ngeuweuhkeun berikut nu ngurus sabada aya berikut nu ngurus sabada eueuh. Jadi teu lepas pisan. Teu dilepaskeun pisan. Mantap. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak damal Allah. Tuh, tapak kudrat Allah pan. Di dieu kieu ayeuna abdi tapak kudrat Allah ieu teh dikieukeun keur kieu ayeuna teh di alam dunya teh. Ieu teh tapak kudrat Allah jeung masih keneh terus kudrat Allah teh ka urang teh. Ngai terus. Geus aya tuluy cek Allah teh kullu nafsin za'iqatul maut dicabut nyawa maut ngaranna diproses dina ayat kana eueuh dina tanjizi hadis kadua. Eueuh we maut manusia teh supe ka alam barzah. Ka alam kubur atuh meureun nu teu dikubur mah ka alam kubur.
Nu diduruk mah da ka alam barzah. Sub ka alam barzah, diantep ku Allah di alam barzah henteu. Digenggam dina qabdoh katilu kudrat Allah ketika manusia di alam barzah. Di alam barzah tuluy dihudangkeun dina baas. Payunan ku Kangjeng Rasul pangpayuna bugah digugahkeun. Nyusul sakabeh makhluk dihudangkeun sabada Kangjeng Rasul digugahkeun. Dijemput Kangjeng Rasul mah urang memoal. Dijemput kang Ibu Rok Kangjeng Rasul. Urang mapan loba nu tinggorowok sakumaha dina Yasin. Qalu ya wailana mambasana mim marqadina. Qalu hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kakarek eling. Lajeng riwayat direureukkeun teh anu ukur antara tiupan ka hiji jeung tiupan kadua siksa kubur. Kakarek ge sare sakedeung teu istirahat tina siksaan ayeuna geus dihudangkeun deui tina kitu keungeunah. Ya wailana mambasana hadza mim marqadina. Qala hadza qa gitu ya. Itu tanjizi hadis katilu. Bada tanjizi hadis katilu proses poe kiamah dina qabdoh kaopat. Dikawit mana? Dikawit mahsyar, mizan, sirah hisab, mizan, sirat, nepika langgengna ahli surga di surga, langgengna ahli neraka di neraka. Moal pahili. Wah. Pokona manu iman maka surga we kabeh. Asal iman we. Asal bisa nyebutkeun Muhammad. Dina Qurtubi ya kitu we. Dina Qurtubi manusan paling akhir asup ka surga teh kejeruwokan dina neraka. Ya Hanan, ya Manan, ya Muhammadah isfa'lana terus gorowok gitu kan. Cek dina Qurtubi. Kalau malaikat Jibril laporan ke Kanjeng Rasul Muhammad eta geuningan aya kieu nyebut anjeun. Meureunna jalma iman eta teh. Percaya ka anjeun Muhammad, coba tulungan. Lungsur Kanjeng Rasul kana neraka kita diteangan. Teangan eta di Korea, tapi nyelapkeun bisa. Ngutus malaikat Malik teangan eta aya nu dikene jojorowokan nyebut ngaran kaula dipilari ku malaikat Malik. Hanya teh malaikat Malik teu kapendak Gusti Rasul di mana atuh. Kangjeng Rasul sujud ka Gusti Allah nyungkeun pituduh ka Allah. Saur Allah irfa rosaka cengkatkeun sirah anjeun Muhammad. Pek penta naon kahayang anjeun Gusti paparin pituduh di mana jalmin gogorokan nyebat jenengan kaula. Ternyata piwadi kada dina jero jurang semenaraka jahanam dina jero peti anu diangkat teh panlibakan ku Rasul di maul hayat. Pang paneurina kakarek jalma kafir rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kakarek jalma kafir hayang Islam. Saya kan numpang terakhir ka surga. Numpang heula. Nopang Muhammad doang. Ditanya ku baturanana masalah kakum fi saqar. Kunaon anjeun nyimpang dina neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Kan pernah salat gitu. Untung aya sahadat. Basa kawin. Katulungan. Masalah mawa iman memang. Tenang ke atuh girian paeh rek mawa iman. Pek ari bisa.
Itu qabdoh kaopat. Langgeng qabdoh kaopat itu ta'aluk sifat kudrat Allah. Mantap sadaya tapak damel Allah. Sadaya digenggam ku Gusti Allah. Sadaya diayakeun jeung dieuweuhkeunana ku Gusti Allah. Urang mah teu bisa ngayakeun, teu bisa ngeuweuhkeun. Teu aya anu kawasana nyantel kana ijad jeung idam salian Allah. Urang mah ngupayakeun sangkan aya jeung ngupayakeun sangkan euweuh. Boga katangtuan ngayakeun jeung ngeuweuhkeun secara mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala anu ta'alukna kana ijad jeung idam. Geuningan teu kana wajibul wujud. Geuningan Allah teu bisa ngayakeun wajibul wujud. Lamun ngayakeun wajibul wujud berarti itu tahsilul hasil bakalna. Diraku ngayakeun nu geus aya wajib ayana. Ketika kunaon teu nyasar kana mungkinul wujud mustahilul wujud na teu kawasaeun Allah ngayakeun sariful bare ngayakeun pangeran lian Allah. Lamun ta'aluk kudrat Allah kana mustahilul wujud berarti apa? Da mustahil aya. Pokona lian Allah jeung sifat nu wajib jeung mustahil kata aluk ku sifat kudratna Allah. Sanajan naon, sanajan ngasupkeun alam dunia kana cangkang dog. Asifatu saminatu. Ari sifat anu kadalapan al wajibatu anu wajib lahu ta'ala hak Allah ta'ala eta al irodatu sifat irodat. Wahia jeung ari itu sifat irodat eta sifatun sifat takhsisun takhassus anu nangtukeun itu sifat al mumkina kana perkara anu mungkinul wujud bi ba'dima kana sawarehna perkara ya juzu anu wenang itu ma alaihi kana itu mungkin. Contoh pasaibu maka ari kijayat masalan umpamakna ya juju eta wenang alaihi kaki jahit naon atulu panjang jangkung meureun mun jelema mah wal qasru jeung pendek teu jangkung pal irodatu mangka ari irodat eta khususot nangtukeun itu irodat Allahu ka itu kijayat bituli kana jangkung masalan umpamakna. Wa ammal kudratu jeung anapun ari kudrat Allah Pahia mangkari itu kudrat eta tabarruzu tuli nganyata kenana jangkung minal adami tina eueuhna itu jangkung ilal wujudi kana ayana jangkung. Pal irodatu mangka ari irodat eta tu khossisu nangtukeun itu irodat wal kudratu jeung ari kudrat eta tabarruzun nganyatakeun ngabuktikeun nemrakeun. Titik wal mumkinatu jeung ari pirang-pirang anu mungkin alati anu tata'allaqu anu cumantel itu tata'allaqu anu cumantel itu irodat anu cumantel biha kana itu mungkin naon al kudratu sifat kudrat wal irodatu jeung sifat irodat eta sitatun genep sitatun mutaqabilatu teh al wujudu kahiji wujud wal adamu jeung eueuh wasifatu jeung kadua pirang-pirang sifat katuli saperti jangkung wal qasri jeung pendek wal azminatu jeung waktu wal amkinatu jeung pirang-pirang tempat wal jihatu jeung pirang-pirang jihad
tusamma eta dingaranan itu nu genep cita al mumkinatul mutaqabbilatu kana al mumkinatul mutaqabbilatu. Al mumkinatu tegasna pirang-pirang anu mungkin, al mutaqabbilatu anu lalawanan. Jadi mungkinul wujud moal bisa lepas tina al mumkinatul mutaqabbilatu wujudna wa adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadama qadira yarwisi qatu. Al mumkinatul mutaqabbilatu wujuduna wa adamu sifatu azminatun amkinatun jihatu kadama qadiru yarwi siqatu. Amkinat mutaqabbilan pirang-pirang anu mungkin nukongan anu eta amkinat mutaqabbilan selalu cicing dina perkara anu mungkinul wujud. Hiji antara aya jeung eueuh. Dua masalah sifat jangkung pendek naon terus bodas hideung mutaqabbilat. Azminatu isukan ayeuna engke pageto azminat. Amkinat di ditu di dieu jihad dihareup di tukang dikenca di katuhu 10 jihad mah. Jadi kakurung ku eta mungkin mah aya eueuh Allah mah mustahil mungkinatul mutaqabbilatu ka Gusti Allah. Antara aya jeung eueuh, antara jangkung jeung pendek, hideung jeung bodas, genut jeung begang. Waktuna ira tahun sakieu atau tahun sakieu, tempatna di anu atau di anu, jihadna di luhur dihareup di tukang di luhur atau dihandap kenca katua antau pisah hiwareun jeraweun. Di makhluk pasti. Fal wujudu mangka ari wujud eta yuqabilu malawanan itu wujud al adama kana eueuh. Watulu jeung ari jangkung yuqabilu eta malawanan itu tul al qasra kana pendek. Wa jihatu fauqin jeung ari jihad luhur tuqabilu eta malawanan itu jihad luhur jihad tahtin kana jihad hanap. Wa makanu kada jeung ari tempat anu kamisro seperti di Mesir yuqabilu eta malawanan itu makan goirohu kana lianna itu makan kasami seperti sam masalan umpama wa hasilu dalika. Jadi kieu kijaet teh perkara anu mungkinul wujud memeh diayakeun eta kijaen ku Allah, memeh diayakeun dina irodat Allah tos ditaksis. Asalna dua kemungkinan antara aya jeung eueuh ditaksis ditangtukeun lah ku Allah kana bakal aya na kijaen. Tadi proses tina panangtuan Allah ku kudrat Allah dinyatakeun tabarrus dinyatakeun ku kudrat Allah. Pan lamun di urang lah ka makhluk da di Allah mah teh heula paneurian mun di urang heula rencana heula proses rencana berencana. Nah sakur nu direncanakeun ku urang pasti jadi kenyataan atau henteu? Dan lain wajibul wujud di urang mah. Nah, tos ditantukeun pada di Allah mah teh aya heula paneurian, ilmu kudrat iradat teh aya heula paneurian. Kaduana ge kabehana ge qadimun qaimatun. Sadayana oge. Di manusia imah paya ka hati ka manusia keun ka urang jeung nganyantena kana ilmu heula kena teh tina sifat ilmu heula dina panguninga Allah si eta teh rek diayakeun fi ilmillah kijae teh rek diayakeun di nagara anu awakna dedegna kawas anu rupana kawas kieu di nagara anu taun saanu dina fi ilmillah. Tina ilmillah eta irodat ditangtukeun lah kijaet
rek diayakeun itu pasti aya ditangtukeun dina irodat Allah taksis beres taksis ras mudrag dihin pinasti anyar pinangihna dina kudrat Allah diayakeun kudrat Allah perencanaan Allah mantak aya kodar geuning jadi payun ge aya kodar bedaana aya kodok aya kodar samemeh kijaid diayakeun dua kemungkinan mutakobilat sakabeh kemungkinan anu mutakobilat itu sadayana wenang wae kongang wae tuluy ditangtukeun salah sahijina ku irodat Allah kijaid bakal diayakeunana di nagara anu tanggal saanu rupana kawas kitu awakna jangkung geus direncana ti ditu ti azali kene jelemana bakal pinter meusan geus ditangtukeun ti ditu kene ti ajali kene jadi eueuh nu nyalahan kade ulah sok sagawaya si eta mah jigana cenah piaweweun cenah kitu Allah nyalahan jadi lalaki jadi we bencong cenah kitu gitu piawe eueuh nu nyalahan eta teh ti dituna gerek digitukeun mah aya rencana Allah nyalahan masina urang tadi narek nyen cireng tapi kalah katutungan jadi gode blag gitu kita manusia gagal narek nyen kue tapi salah resep gitu. masina manusia dina kudut Allah moal gagal wahasilu dalika supaya kan dijelaskan di dia. Wahasilu dalika jeung ari kasimpulanana itu nu dicaritakeun. Anna Zaidan kana saestuna ari Ki Zaid qabla wujudihi dina samemeh ayana itu Ki Zaid ya juzu wenang alaihi ka itu Ki Zaid naon aya bekia yen tumetep Ki Zaid ala adami netepan karena eueuhna itu Ki Zaid waya juju jeung wenang naon ayu jada yen diayakeun itu Ki Zaid fi hadza zaman dina ieu zaman fa idza wujida mangka samang-samangsa diayakeun itu Ki Zaid qad khassasat nyata pakod khossosot maka nyata geus nangtukeun naon al iradatu iradat wujudahu kana ayana itu Ki Zaid badalan karena arah-arah gaganti itu wujud an adamihi tina eueuhna Zaid geus ditangtukeun tadina mah wenang Ki Zaid teh bisa diayakeun bisa dieuweuhkeun status aya jeung eueuh di Ki Zaid itu duanana kaharti ku akal tapi ketika kudrat Allah nangtukeun Ki Zaid bakal aya dina zaman anu prak we diayakeun kudrat Allah kakarek oh itu ieu tapak kudrat Allah nu geus direncanakeun ditangtukeun ku iradat Allah ti ajalina berarti eueuh eleh wal kudratu jeung ari kudrat eta abroza nembongkeun ngadohirkeun nemrakeun itu kudrat al wujuda kana aya mah waya juju jeung wenang naon ayu jada yen diayakeun itu Ki Zaid fi zamani tufan dina zaman tufan baheula keur zaman Nabi Nuh wa fi ghairihi jeung dina lianna itu zaman tufan palagi mangka aridat khossoso anu nangtukeun itu ladi wujudahu kana ayana itu Ki Zaid fi hadza zaman dina ieu zaman duna goirihi henteu lian ieu zaman huwa ari itu alladzi khossoso etal iradatu iradat mungkin wae Ki Zaid rek diayakeun teh zaman Nabi Nuh
Kijayat rek diayakeun zaman ayeuna kari-kari geus ditangtukeun we ku Allah kijabah wa kijayat rek diayakeunna dina zaman ayeuna lain dina zaman tupan Gusti baheula direncanakeun. Jadi kejadian ieu teh eueuh nu anyar di alam dunia teh. Aya TikTok teh bareng geus direncanakeun. Entos. Eueuh nu direncanakeun Gusti Allah. TikTok Di atas skenario. Waya juju jeung wenang naon ayyakuna yen bukti kijayat tawilan eta anu panjang jangkung au qasiron atawa anu pendek palladzi mangka ari anu khossoso anu nangtukeun tulahu kana ituladi tulahu kana jangkungna kijayat badalan karena arah-arah gaganti anil qasri tina pendek eta al iradatu iradat. Asalna kijayat wenang bisa jadi jangkung, bisa jadi pendek, ditangtukeunlah ku iradat Allah bahwa kijayat rek jangkung. Jadina ge bakal jangkung mau jadi pendek gitu. Waya juju jeung wenang naon ayyakuna yen bukti jahit fi jihati fauqa dina jihad luhur palladzi mangkari anu khossoso anu nangtukeun itulah dihu kaki jahit fi jihati tahta dina jihad hanap kal ardi saperti bumi etal iradatu iradat. Memeh kijayat diayakeun bisa jadi kijayat hirupna di langit, bisa jadi di bumi. Ditangtukeunlah ku iradat Allah bahwa kijayat rek hirup di bumi. Di bumi bakal jadinya. Wal kudratu jeung ari kudrat wal iradatu jeung iradat eta sifatani dua sifat qaimatani anu tumetep di dat Allah. Teh kudrat iradat sifatani qaimatani bidati ta'ala maujudatani. Nu dimaksud maujudatani lau kusipa lamun dibuka anna ti urang sadaya naon al hijabu hijab la ra'aina yakin bakal ningali urang sadayana huma kana itu kudrat jeung iradat Allah. Bisa katingali ku jelema buka hijab sifat kudrat iradat Allah. Mun bisa mah misalkan kan tos dengan nawar ka Gusti Allah. Gusti ari ini kaifatuh hil mauta. Gusti tingalikeun ka abdi kumaha Gusti ngahirupan perkara nu geus maranawa. Diwalar Gusti Allah. Cokot Musa opat manuk gitu. Oh deui ayat mah pokona kitu ya. Sokot opat manuk cacang ku anjeun cacang galokkeun nu opat manuk eta kecuali huluna cekel ku anjeun cacang awakna galokkeun pasurhunna ala jabalin minhunna juz'a ala arbaati jabalin dina ayatna gini teuneun ku anjeun dina opat gunung dicongclo-congclo jadi dicacang japati hayam jago merak ngopat jadi gagah dicacak dihijikeun kabeh jeung bulu-buluna teras ku Nabi Musa disimpen dina opat gunung dicepeng huluna ku Nabi Musa geroan ku anjeun saur Gusti Allah teh pat'uhunna geroan ku anjeun opatanana geroan hayam jago ceng-ceng narapal deui henteu nyalahan napal dina hulu hayam henteu dina hulu japati merak napal ben man Nabi Musa pasoiko Nabi Musa kalanger ningali kitu ge law kusipan alin laro ainahu mantak aya jalma dibuka hijabnya pasti ada. Jadi katingali mana diantawisna
jalmi nu nyicingan dina makom musyahadah. Makom tingkatan kedua sabada makom muraqabah. Hayat dina makom muraqabah kana makom musyahadah. Musyahadah kumaha? Hatta badat lahum sumusul ma'rifat ra'a mukhaddaratiha munkasifa. Jalmi dina makom musyahadah mah ra'a mukhaddaratiha munkasifa. Ningali nu aya payuneun panonna hate mah mukasafah ka Gusti Allah. Nu katingali lain tangkal tapi nu nyieun tangkalna. Gitu. Nu katingali urang teh osok ngeurih lah cenah ka laut geuningan. Ek tambah-tambah kaimanan. Ek tambah-tambah kaimanan. Nu katempo lain dada melanana tapi Allah. Badis jeung nempo calana jero awewe anu katempona lain calanana tapi ku hate mah muka sapa urang karek kadinya unggul muka sapa teh kabayang urang wauh jeung eta jelema jeung nyaho bahwa eta teh bajuna eta jelema pas keur dipoe katempo ku urang lain katempo bajuna tapi katempo saha jelema nu boga baju tak kitu gambaran muka sapa teh teu kabayang mah can ngajaran ngan betah cenah mah. Tapi kalinya Betah jadi mau nyempan gitu mau. ini kapan rek lebaran di custom kok dibukai. Pusing. Ya tuh di Bali buka ya hijab baju anyar. Lama sudah hijabna kana teuing. Jadi teu daek kabuka tapi kadinya teh Allah. Wala ta'ala jeung teu cumantel lahuma. Kana itum qudrat jeung iradat illa bil mumkini angin kana perkara anu mumkinul wujud. Fala yata'alluqani mangka teu cumantel qudrat jeung iradat bil mustahili kana anu mustahil. Kasyariki saperti syarik anu ngarejengan ka Allah. Tanazaha ma bersisa Allah taala anhu tina itu syarik. Wala jeung teu cumantel itu qudrat jeung iradat bil wajibi kana anu wajibul wujud. Kadati saperti zat Allah wa sifatihi jeung sifatna Allah. Wa minal jahli jeung eta tetep tina kabodohan bodoh kaluman ari ucapanana jalma qala anu ngucap itu man annallaha kana saestuna ari Gusti Allah eta qadirun anu kawasa ayat takhida kana yen ngadamel Allah waladan kana bodoh jelema anu ngomong annallaha qadirun ari Allah kan kawasa nyieun anak Allah nya kawasa cenah Allah mah henteu eta mah li annaun sababna li annahu karena saestuna kalakuan jeung tingkah la ta'ala ko teu cumantel naon al qudratu qudrat bil mustahili kana anu mustahil wattikhadul waladi jeung ari nyieunna anak eta mustahilun mustahil walayu qalu jeung ulah dicaritakeun naon annahu saestuna Allah idalam yakun qadiron ala tikhadil walad kana ajizan kade atuh cenah lamun Allah teu bisa nyieun anak mah apes Allah teh ulah ngomong gitu idalam yakun lamun tebukti Allah qadiron eta anu kawasa alati qadil waladi kana nyeuna anak kana mangka bukti Allah eta azizan anu apes li anna karena saestuna urang sadaya nakulu ngucap urang sadaya innama yalzamu pastina misti
naon al azu apes laukana lamun bukti naon al mustahilu mustahil eta min wazifatil kudrati tina sabagian kudrat. Jadi lamun Allah nyieun anak berarti eta Allah nyieun perkara anu mustahilul wujud. Lamun nyieun perkara anu mustahilul wujud itu lain kawasa tapi apes. Mustahil ieu perkara ayana, mustahilul wujud ayana syarikul bare, mustahilul wujud ayana anak di Allah. Tuluy Allah teh disebut kawasaan Allah nyieun anak, bisaan Allah nyieun anak, berarti nyasar kana mustahilul wujud. Lamun kudrat Allah nyasar kana mustahil berarti itu apes teh Gusti Allah teh lain kawasa. Da geus jelas moal aya tuluy di proses diayakeun geus jelas moal mustahilul wujudna. Oh. Walam tata Allah jeung teu cumantel yaitu kudrat Allah iradat Allah bihi kana itu mustahil annahu kana saestuna itu mustahil eta laisa lain min wazifatiha tina sabagianana itu kud iradat illal mumkina angin anu mumkinul wujud. Jadi hungkul itu kudrat jeung iradat Allah karena mumkinul wujud. Jadi amun aya innallaha ala kulli syai'in qadir. Dina teh siana mumkinul wujud. Beda jeung innallaha bikulli syai'in alim. Sina sayun alim jeung sayun qadir sina beda. Lamun dina sayun alim tilu wajibul wujud, mustahil wujud, mungkinul wujud. Lamun dina qadir atau iradat berarti itu karena mungkinul wujud mungkul. Walil iradati titik walil iradati jeung eta tetep pikeun sifat iradat ta'alluqani ari dua ta'alluq. Ta'alluq suluhi qadimin kahiji ta'alluq suluhi qadim. Sifat iradat wahya jeung ari tu ta'alluq suluhi qadim eta solahiyatuha lulus mampuhna iradat Allah at-takhsisa kana nangtukeun azalan ti azalitna. Pazaidun mangkari ki Zaid at-tawilu anu panjang anu jangkung awil qasiru atau anu pendek ya juju eta kongang naon ayyakuna yen bukti itu ki Zaid ala ghairi mana tepan kana lianna perkara huwa anu ari itu ki Zaid eta alaihi tetep dina itu mah bi'tibari solahiyatul iradati kalawan ngareken lulus mampuhna iradat Allah. Bahya mangkari itu solahiyatul iradat eta solihatun anu lulus mampu li alla yang li ayyakuna kana yen bukti itu kijaid sajaidun kijaid sultanan eta jadi raja au yakuna atau bu au ya au wa ayyakuna jeung yen bukti kijaid eta sabalan jadi rakyat bi'tibari ta'alluqi suluhi kalawan ngareken ta'alluq suluhi titik walaha jeung eta tetep pikeun itu iradat ta'alluq tanzizi qadim ari ta'alluq tanzizi qadim wa huwa jeung ari itu ta'alluq tanzizi qadim eta takhsisullahi ta'ala nangtukeunana Allah ta'ala asyai'a kana hiji perkara bisifati kana kalawan sifat allati anu huwa anu ari itu sifat alaihi eta tetep di itu se alaiha huwa an punten salah
Wa anu ari itu eta alaiha netepan kana itu sifat. Pal ilmu mangka ari pinter alladzi anu itasopa anu kasipatan bihi ku itu ilmu saha Zaidun ki Zaid khossoso eta geus nangtukeun hu kana itu ilmu bihi ka itu ki Zaid sa ta'ala Gusti Allah taala azalan ti azalina birodatihi kalawan irodatna Allah patakhsisuhu mangkari nangtukeun ana Zaid bil ilmi kana pinter masalah umpamana eta qadimun anu qadim wa yusamma jeung dingaranan itu ta'alluq eta ta'alluqatan jihadi tanjian qadiman kana ta'alluq tanjiji qadim oma wa salahiyatuha jeung ari lulus mampuna Allah li taksisihi kana nangtukeun anak Zaid bil ilmi kalawan pinter wa guerihi bitibari datiha kalawan ngareken datna gitu ki Zaid bikot inadri kalawan metuskeun kana pamikiran ani taksisi tina nangtukeun bil akli kalawan akal yusamma mangka dingaranan itu ta'alluq suluhiyan qadiman kana ta'alluq suluhi qadim wa qala jeung ada usabanu sapalih para ulama laha eta tetep pikeun itu irodat ta'alluq tanjizi hadis ari ta'alluq tanjizi hadis wa huwa jeung ari tu ta'alluq tanjizi hadis eta takhsisu Zaid nangtukeun anak Zaid bituli masalan bituli kana jangkum masalan umpamana hina yujidu dina nalika diayakeun anak itu ki Zaid yuhina yujadu dina nalika diayakeun itu ki Zaid bil fi'li kalawan damal Allah pala hada mangka netepan kana ieu kawal yakunu bukti laha eta tetep pikeun itu irodat salasu ta'alluqatin ari tilu pirang-pirang ta'alluq lakin tetapina at-tahqiq ari menurut kaul tahqiq anna hadza salisa kana saestuna ari ieu anu tilu eta laisa lain itu anu tilu ta'alluqon eta lain ta'alluq bal balikta huwa asali suara nu katilu berarti ta'alluq tanjiji hadis bal balikta huwa ari itu salis eta idharut ta'alluqi ngadohirkeun ana ta'alluq lit tanjiji qadim pikeun tanjiji qadim wa koma wa ta'alluqul qudrati jeung ari ta'alluq qudrat wal iradati jeung iradat eta amun anu sumarambah likulli mumkinin kana saban-saban anu mungkin hatta annal khatrati kana sehingga kana saestuna ari pirang-pirang kerteg hate allati anu takhattara anu ngeureuteg alal qalbi sidina hate na hiji jalma eta mukhtasatun anu geus ditangtukeun bi iradatihi kalawan iradat Allah wa makhluqatun jeung anu didamel bi qudratihi ta'ala kalawan kudrat Allah ta'ala kama sacara perkara zakaro anu nyarioskeun hukana itu masa Syekhul Malawi Syekh Malawi fi ba'di kutubihi dina sapalih kitabna itu Syekh Malawi. Sifat iradat Allah sami sifatun wujudiyatun da sifat ma'ani sifat bangsa ayat qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkinat itu definisinya dina sifat iradat sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala yukhassisu bihal mumkinat sifat anu bangsa aya anu tumetep di dat Allah anu nangtukeun Allah ku itu sifat kana sakabeh pirang-pirang sifat anu kana sakabeh pirang-pirang anu mungkin kulantaran kitu kulantaran kaasup kana sifat mani sifat iradat ngagaduhan ta'alluq iradat percantelan jeung makhluk sami ta'alluq natil hiji ifadah dua takdiyah
tilu tarotu apa napi murotab ta'aluk ibadahna taksis ibadah kekagunaan kagunaan tina sifat iradat Allah nyaeta taksis pikeun nangtukeun ana Allah kana dua kemungkinan tina perkara ta'diyana sasaranana mungkinul wujud tarotubna tilu murotab nu kahiji suluhi qadim nu kadua tanjizi qadim nu katilu tanjizi hadis. Iya, menemui dicarioskeun. Sulhi qadim naon? Solahiyatuha litakhsisi azalan. Sulhi qadim. Lulus mampuhna iradat Allah kana nangtukeun anu dua kemungkinan ti azalina. Jadi kijai contoh kijai rek diayakeun atawa dieuweuhkeun iradat Allah geus mampu kana nangtukeun rek aya atau nangtukeun rek eueuh atau nangtukeun kijai rek pinter rek bodoh rek jadi raja rek henteu geus ti azalina ge geus aya katangtuana lulus mampu iradat Allah kana rek ngayakeun mutaqabilat eta kana nangtukeun mutaqabilat eta salah sahiji tina dua mutaqabilat Allah mampu nangtukeun kijayan kana rek diayakeun Allah mampu kana nangtukeun kijat rek dieuweuhkeun Allah mampu kana nangtukeun kijat rek jadi raja Allah mampu kana nangtukeun kijat rek jadi rakyat Allah mampu kana rek kana nangtukeun kijat rek jadi jangkung atau penek lulus mampu ti azalina itu dina suluhi qadim nu kadua tanjizi qadim tanjizi qadim naon takhsisullahi ta'ala asyai'a bisifati allati huwa alaiha itu tanjizi qadim prakna nangtukeun Allah kana sifat nu sesuai jeung kanyataan ayeuna ti ajali ti qadim mula kijaen teh ayeuna teh pinter aya jangkung deui ta eta teh geus ti ajalina keneh ti qadimna keneh geus ditangtukeun ku Gusti Allah kana yen kijae teh rek aya jeung kijae teh rek jadi raja model ayeuna Bapak Prabowo rek meunang geus aya dina katantuan Allah we carana kumaha we carana gitu geus aya dina katantuan Allah geus ditaksis jadi henteu teu nyaho da urang mah teu nyaho dilantik mah teu nyaho Can kejadian. da acan tapi antara dilantik jeung henteu na Gusti Allah geus nangtukeun ti ajali keneh ge nantan jiji qadim geus ditangtukeun jadi eueuh nu anyar da perencanaan Allah sadaya dina tan jiji qadim ieu mah antara dua kemungkinan jadi antara rek aya atau rek eueuh geus mampu Allah malulus. Tuluy we nu ieu tan jiji qadim rek ditangtukeun kana aya dina tan jiji qadim. Dina tan jiji qadim satrasna cek baduhum aya deui nyaeta tan jiji hadis. Tan jiji hadis mah takhsisu jaidin bitulhi naujujidu. Nyaeta takhsisullahi ta'ala bisyai'i bisifati allati huwa alaiha hina yujidu kadinya jadi hina yujidu prakna nangtukeun Allah
Jadi mun di makhluk mah teu bareng jeung kudrot ngayakeun gitu. Nyambung jadi tina tanji qadim tanji hadis mah prakna ngayakeun, prakna nangtukeun hinau yujidu. Bija terek diayakeun. Jangkung gitu ditangtukeun kana jangkungna teh geus ditangtukeun eta ku Allah teh. Dina tanji qadim ta prakna dina tanji qadim cek ba'duhu. Cek ba'duhu. Lakin at-takhsisu annaha lakin at-tahqiq kan cek kau tahqiq. Cek kau tahqiq ngan dua, ieu ditulis di luarna. Nah, jeung ba'duhum ge ulama itu. Lain kawas urang. Urang teu ulama acan. Lakin at-tahsisu, lakin at-tahqiqu anna hadza tulis ieu nu katilu nyaeta ta'alluq tanjiji hadis. Ta'alluq tanjiji hadis laisa ta'alluqon eta malain ta'alluq bal wa idharun li ta'alluq tanjiji qadim. Jadi nganyatakeun eta mah tanjiji hadis mah teu kaasup kana ta'alluq sabab pernyataan nganyatakeun kana tina tanjiji qadim. Nganyatakeun ieu eta mah ieu mah mantap cek badung kaasup ta'alluq cek kalau tahqiq mah teu kaasup dari mah merupakan pembuktian dari tanjiji qadim gitulah. Pembuktian tina tanjiji qadim itu tina tanjiji hadis. Cek kalau tahqiq ta'alluq kudrat jeung iradat amun likul mungkinin. Tandiana duanana bareng kana mungkinul wujud. Tapi kertek-kertek hate geus ditangtukeun ku Gusti Allah teh. Didamelna jadi ditangtukeun ku kudrat Allah, didamelna ku iradat, ditangtukeun ku iradat Allah wa makhluqatun bi qudratihi muhtasatun bi iradatihi wa makhluqatun bi qudratihi. Ditangtukeun ku iradat Allah, didamel ku kudrat Allah. Gitu. Sakumaha Syekh Malawi. Wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun anna nisbatat taksis karena saya sunan nisbatna taksis nangtukeun lil iradati pikeun iradat wa ibrazi jeung saya sunan nisbat ieu ibrazi ngabahirkeun wal ijadi jeung ijadil kudrati pikeun kudrat eta majajan majaz li anna mukhassisu karena saya sunari anu nangtukeun hakikatun eta ari hakikatna huwa eta ari tu mukhassis Allahu eta Gusti Allah taala bi iradatihi ku iradat Allah. Nyebutkeun ditangtukeun ku iradat Allah teh majaz eta teh hadirin. Tapi kulna kieu nganyatana kieu didamel ku Allah nu kasifatan ku sifat kudrat, ditangtukeun ku Allah nu kasifatan ku sifat iradat kitu. Lain ditangtukeun ku iradat Allah, didamel ku kudrat Allah. Nah, hanya kudrat Allah bisa ngadamel gitu pan kena teh eta hanya sekedar majazan. Hakikatna mah ku Allah gitu. Ditangtukeun ku Allah, didamel ku Allah. Ditangtukeun ku Allah nu kasifatan ku sifat kudrat iradat, didamel ku Allah nu kasifatan ku sifat kudrat. Jadi lain didamel ku sifat kudrat kade diayakeun ku sifat kudrat, sifat mah teu bisa nanaon. Eta ditulis ku saha? Pan ku si anu urang ini nyebutkeun hakikat eta mah. Padahal ku pulpen lain ku si anu ieu. Nah, ditulis ku saha ku pulpen teu bisa nyebutkeun ku pulpen. Da pulpen teu bisa nanaon. Tapi ku si anu nu nyekal pulpen gitu. Jadi lengkap nama. Lengkap nama kan ada gitu teh mah panjang teh ngomong teh. Yang guys tulisan si anu. Nya tulisan pulpen atau si anu. Hate. Masih ngerti we. Ngerti.
Wal mubarrizu jeung ari anu ngayakeun anu ngadoheun wujud ngayakeun hakikatun secara hakikatna huwa eta ari mubarriz eta Allah azza wa jalla bi qudratihi ku qudrat Allah kita hakikatna mah ditangtukeun ku Allah nu kasifatan ku sifat qudrat didamel ku Allah nu kasifatan ku sifat ieu qudrat ditangtukeun ku iradat didamel ku qudrat. Itu tapak kudrotna Allah itu bahasa majaz ya temannya kan. Jadi lain hakikat lain kenyataan itu majaz. Jadi bakal amati mangka ari caritaan jalma anu umum bodoh awam. Al qudratu ari kudrat eta tuftab alu midama itu kudrat pilan itu kan naon? Bipulanin kasih pulan kada kanaan. In aroda lamun ngamaksud sal qailu anu nyarita anna fi'la kana saestuna ari nu mendamel eta al qudratu sifat eta al qudratu qudrat hakikatan dina hakikatna. Aw naon eta? Ya, jelas ya. Aulaha atawa eta tetep pikeun itu kudrat. Walidati jeung datna itu kudrat kafaro mangka kufur itu si qail. Jadi lamun nu nyarita kieu eta pada melansa tapak kudratna Allah. Tapak sifat kudrat. Lamun parat kana hate hakikatihi da kitu lamun parat kana hate in aroda lamun ngamaksud qail annal fi'la lil qudrati hakikatan jadi lamun dina hatena dina hakikatna bahwa ditekadkeun eta teh tapak kudratna Allah lain tapak Allah ku sifat lain tapak kudratna Allah lain tapak damal Allah tapak damal kudratna Allah gitu. Lamun nyarita eta tapak damal kudratna Allah kaparo lamun tina hakikatihi lamun tina hate lamun secara lisan mah eta tapak kudratna Allah dina hate mah ieu teh tapak damal Allah nu kasifatan ku sifat kudrat eta kitu benerna dina hate mah diulah saucap-ucapna kitu sekolot ge. Sebab ketika ngobrol gitu an-nafi lali kudrati hakikatan aulaha walidati kafar wal iyadu billah bal balita alfi'lu ari anu ngabogaan tapak damal eta lidati ta'ala kagungan dan Allah ta'ala bi kudratihi ku sifat kudratna Allah nu gaduh tapak dama ma Allah nu kasifatan ku sifat kudrat itu lebih tepatnya asifatu tasiatu wallahu a'lam fana bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'allumi wa tawassalna bita'limi antarzuqa nawasi'a wa antarzuqa aman aditawasul kubangausa aditawasul kubanguruka mugi gusti ngaris